Nih. Astagfirullahaladzim si Umi. Aduh hayu we ngomong HP. Iya sih saya ya. Pampersna seep kada meser ya. Di meser be. Oh, Mi, terserah HP na kira simpen. Ya Allah, ibu dah kieu pipis ya. Kumaha sih? Ayo we ngomong HP. Capek ku tadi tas beberes soalnya di rumah. Sesapu henteu memeh ka warung teh. Kumaha sih? Atuh wayahna be, ada bagian jaga warungnya. Kumaha kamari beres ya? Beres, alhamdulillah. Beres emang tenang nih lah. Pernah mah, ini nama hanya Umi lah yang ada di hatiku. Lagian, terus iya dah, terus dari ke Arab. Hah? Interan sih? Tadi ada status, terus inbox. Inbox? Oh, sudah itu. Bahaya, ya. Nanti lah, pulang kelanya. Iya, iya. Masih? Kita ke warung. Dicanak deui. Ya ampun, salat itu tengah ganti popoknya geus atuh lah. Esok kada di warung heula nya. Oke, muntos kasarikeun kuotanya. Kuota. Nah, atuh sok we meureun aya di tadi nu jajan. Oke, kita meserkeun. Oke, jadi ingat tadi. Oke atuh. Dadah lah Umi, dadah. Icana dadah. Dadah Umi. Yuk, Assalamualaikum. Kuliah mulai udah tumpuk deui. Lieur ber, lieur kana sirah teh tuh. Mingkau kiamat. Ada ya lagu favorit. Sekopo atimu ku atemu ku saiki tresnoku yo munggo kowe tapasrah ke kabeh sarogone aku ikhlas yen sliramu dadi jodohku mung sewu siji wong koyo kowe ra bakal sia-siake monggo aku ro kowe iso tekan salawase. Selain naon mani bangga boga suara kieu euy. Lumayan lah penghiburnya tapi stres tugas Kumaha ya yo. Aduh, pusing aya. Menang mangsa eueuh posisina togel-gele wae ieu teh. Nah, maksain mah. Ayo atuh kan kuat. Siap. Awas duitnya ya. Oke. Jadi mata. Orang. Gimana kan? Ayo naon teh? Biasa. Orang boga wilayah di dieu. Wilayah naon ya? Lu boga kuasa urang di dieu wayahna. Mana mah sudah? Iyana laris ya. Ngidernya. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Hasilna. Asa kedik. Jajan ngalih heula urang. Jeung jajan budak paling ge. Sarua bae. Ye, aya naonnya di sudah. Urang hayang ningali hasilna mana? Ayo bener hasil. Mana tuh? Oh, kadieu tadi malah tuh. Itu boga wilayah urang di dieu. Oh, semua wilayah pina naon ya dah. Dedeng budak. Kadieu kan ya. Kadieu kan cicing. Dengan kayung budak. Ini kurang pakaian gitu. Bawana. Bejakeun ku aing ke Tuh, bejakeun. Yo, ke PRW. Polisi ku aing. Siap bener tuh. Oh. Ini. Awas jak wae bentungan di dia. Ini. Wah, benar-benar ya. Ini. Aing mau bayar dia. Hasil ya mau. Duit ya mau. Tah, ieu usaha mah nu enteng teh ayo atuh lah. Meuli togel diborong ieu mah. Ayo. Santai be. Iya mak, ayeuna mah poe ayeuna cuma istirahat ya. Kang selfie yuk. Ini ada pesen. Ya. Santai. Usim batu
tuh kayak komen. Gelis ya. Kan bahaya banget. Dino orang can aya. Senyum dong. Salah abi ke Santai ya. Eta ibu-ibu keur naon atunya. Da naon ieu teh? Mendingan ngaroprek anu kasebut HP teh merenya eta teh. Ari ibu-ibu ditanya. Teh urang ge meuli kitu saranana. Sombong. banyak. Ayo naon ieu? Hah? Kada ieu? Euy. Haji ya. Aduh, no nya. Kemana ieu? Oh, ya. Oh, deui ieu mah euy. Kumaha ya euy? Aman euy lah. Hade kudu kieu ge. Tadi disarahin kitanya. Tapi jamina ka mana? Asa salah teu katanya. Mau pindah juga tanah song ka warung beri kaos. Yuk song tulikeun komen aja. Nunggu anu komen ya di ditu nya. Sahan komen ye. Ibu nyarap ke HP ditanya ketika teu nembalan. Ampun Gusti. Urang eta pohon deui. Kamari menang duit ti Sineng teh mah kalang geus makat deui. Teu kainget kana HP kalah peak pake meuli baju jajan di Bu RT. Hah, aing hari kitu. Tak pusing. Oh. Aing menta aing aya ka salaki, minta pamalikan HP. Kabina-bina teh salaki keur dagang. Assalamualaikum, Dek. Salam ya Bapak datang. Dek teh emang deh. Di dagangan mana? Dagangan teh sehat nama alhamdulillah ngan lah. Aya nu nyong aya nu. Apes aya nu menta aya nu malak tuh barudak pangkalan marap euy eta barudak kegiatan nongkrong di pertigaan. Bawang kumaha tuh nyata mana ka duit tahu teu tinggal itu. Bawang kumaha da teh mah gitu buktina. Eta mah saya sekajan. Pusing. Kumaha deui? Pusing di jalan dagang beak duit eueuh. Balik deui mending ngopi ngadon Ya Allah, yuk. Saya setting karena jodoh lah. Ay, coba neng tet geus beunangku tukang jagong deui lah. Para rusing aing teh lah. Buka Facebook sugan be aya nu nyangkul. Barudak eueuh deui nongkrong sorangan lah. Karaso tah aya euy. Ada herang saeutik. Sugan be nyantol tuh. Gelis ieu mah. Tak kok. Ya. Dicet Sugan be dibales. Dibales karena jadi buka harus dibales berarti nggak respon ya. Nah gini anjing ayo barudak aduh aing pamer aing di barudak nang awewe. Nah dibales di Assalamualaikum Bu RT. RT update Bu RT. Jajan lah jajan ya beri jajan.
beri jajan. Bacan komen atuh buat kayak teka tinggalin nih. Abi teh update Pak. Itu ibu-ibu ngajak-ngajak ke Abi sarelti. Asik dah iPhone arena. Gantian atuh buat kali-kalinya. Komen ya. Assalamualaikum. Salam. Ibu Bete. Komen berta. Rame. Bete. Jangan. Kopi. Ganggu pisan. Astagfirullahaladzim ya ibu-ibu. Terima parusi ngaja erek ngopi ka dieu. Dari dia dicuekeun ku ibu-ibu. Bu, ngopi. Masya Allah, iya ngaran korban media sosial teh. Gila ibu-ibu sing katanya. Nangan salah. Ting kamana nangan rongsok. Kadena be aing mah. Menang ya, menang aja. Bu. Ya teh kabeh rumanin saeun mendingan teu. Kagok keresat. Mending urang mamanggihan. Eta teh nu na Facebook urang mah. Aya berta. Aya. Ampun deh eta mah. Dia mah ngajak ketemuan ya. Ketemuan Bisa. Isya teh ka mananya? Di telepon tak aktif, mantak ngahaluangkeun. Tesna cenah terus beres. Ini tiktokan hawe. Teleponnya lah si anak itu. Biasanya si bebek kan ayah nelfon. Iya, dikira beda. Halo Beb. Di mana Beb? Abi terus di lokasi. Oh, OTW. Mohon diantos. Asik mandikan. Kita mah sesuai dengan Facebook juga indung si Neng teknik kamari gelo. Oh no. Bicara nama kecil ini. Lain balik deui. Ieu teh lami-lami teh atuh si bebek teh pajang geus OTW. Tapi asa mah ku lami-lami teh ditelepon we. Tidak. Halo Beb. Di mana? Engkewe di anjing di anu mah aya acara ngadadak euy. Engke di. Oh, teh cios ketemuana. Oh, mohon nyantos atuh. Hari kitu mah sanes waktos bade nya. Hon. Ganti nomor bisi nelponan wae. Hadas dulu. Wadak mani mongkro. Oke minyak segala lah. Wis mending mulang lah. Sial.